Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah ditepangkeun deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ayeuna Ibu baris medar perkara teknis ujian praktek kanggo kelas 12 anu ayeuna digentos janten penugasan. Materina nyaeta maca warta. Macawarta numunggaran ayat tata cara penugasan macawarta basa Sunda di SMA Negeri 2 Cianjur. Tata carana nyaeta hiji aya persyaratan pelaksanaan. Pamilon ujian praktek atanapi penugasan nyaeta siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Cianjur. Unggal pamilon ujian penugasan ngagunakeun PSAS dilengkepan ku alma mater sakola atawa bisa oge ngagunakeun kabaya jeung pangsi. Mangga hideep bade milih raksukan anu mana. Nu katilu durasi waktu macawarta minimal 3 menit jeung maksimal 5 menit. Pamilon ujian ngan saukur nyiapkeun teks bubuka jeung teks panutup hungkul. Saleuwih nama mangga tiasa eusi warta disadiakeun ku guru pangajaran. Aya katangtuan pelaksanaan. Katangtuan nu kahiji, ujian praktek atanapi penugasan mangrupa video hasil rekaman macawarta. Janten bentukna video. Kadua, teknik nyokot gambar dilakukan ku cara teknik kamera statis anu nembongkeun pamilon ujian. Nu katilu, rekaman video timimiti nepikeun ka akhir dilakukeun dumasar kana izin kolot hideep di imah. Jadi teu meunang aya kolot anu masih keneh nanyakeun perkara naon hideep nyieun rekaman video. Kaopat, durasi video rekaman macawarta minimal 3 menit jeung maksimal 5 menit. Format file video minimal MP4 kalayan resolusi minimal 360 pixel. Salajengna, pamilon ujian penugasan nepikeun bubuka jeung panutup ku cara diapalkeun. Jadi teu meunang maca, teu meunang niron, estu murni diapalkeun ari bubuka jeung panutup mah. Salajengna, dina eusi bubuka kudu aya salam bubuka. Kumaha salam bubuka teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng siang eta kasebut salam bubuka. Sapa warta. Kudu aya sapa warta. Nu kumaha sapa warta teh? Contohna nyaeta dina acara warta Sunda. Nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Eta sapa warta, nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Kitu, eta kasebutna sapa warta. Atanapi naon? Pamidina TVRI mah nyaeta sapa wartana teh dina acara kalawarta mukakeun cakrawala ki Sunda keur balarea. Eta sapa warta. Salian ti sapa warta kudu aya ngaran lengkep disarengan ku simkuring pun hin wahidah. Eta lila durasi waktu contohna salami 30 menit kapayun simkuring baris nyarengan hideep. Simkuring baris nyarengan pamiarsa sadaya salami 30 menit. Gitu. Kedah aya ngaran acara nyaeta misal dina acara warta Cianjur, dina acara warta Sunda. Dina acara TV Cianjur. Kudu aya poe jeung tanggal. Edisi Sabtu ping 27 Januari 2021. Salajengna eusi warta bisa ditepikeun ku cara dibaca. Tapi fokus anu maca warta kudu kana kamera atawa kana kapamiarsa. Janten hideep teu meunang katingali maca warta. Kumaha carana? Ya aya teks, teksna ditingalikeun ka kamera teu sawios. Tapi pasemon panon hideep wayahna kudu ningali kana kamera. Kudu ningali ka pamiarsa. Upama tungkul, tungkul sadetik, 5 menit ningali kana kamera. Gitu. Eta sae.
Nu kasalapan aya panutup warta ditepikeun ku cara diapalkeun kalayan dipungkas ku kecap hurip Sunda. Nu kasapuluh rekaman pelapalan maca warta bagian eusi teu meunang diedit. Jadi nalika hideup mimiti macakeun eusi nepikeun ka akhir eusi teu meunang di-cut, teu meunang diedit. Naha lantaran eta poin anu bakal dipeunteun ku ibu pangageungna. Salajengna pintonan sajian video hasil rekaman maca warta ti mimiti nepikeun ka akhir meunang diedit. Naon tapi nu dieditna kayaning misal nambahkeun ngaran lengkap hideup dina video. Presenter Hin Wahidah kelas 12 IPS 4. Mangga jeung tulisan kecap panumbu catur abi mah moal ku presenter diganti jadi ku panumbu catur. Mangga. Nambahkeun musik, mangga. Nambahkeun bridging heula, bubuka, bridging deui, eusi, bridging deui, panutup. Eta sae. Kitu nya. Nah, tos gentos teu acan. Karena urang nincak kana bahan ajen. Jadi format penilaian, bahan penteun naon anu ku hideup kedah dicumponan. Nu kahiji basa. Basa anu digunakeun teu meunang kamalayon. Kudu sapinuhna ngagunakeun basa Sunda. Sanajan ukur mamanis kawas kecap. Nah jeung ya, contohna. Nah, pamirsa salajengna. Nah, warta ti Cianjur ieu tah eta teh ngurangan poin. Ya. Gitu eta teu kengingnya. Nu kadua wiraga, ari wiraga teh nya eta rigig atawa pasemon awak atawa biasa disebut oge bahasa tubuh kayaning ngangkatkeun leungeun, ngeserkeun suku, ngalieuk, unggeuk jeung gideug eta kasebut kana wiraga. Tadi peunteun ulah dugikeun ka ibu nonton video hideup tapi ibu tidak menarik, tapi ibu henteu resep kitu. Nu katilu wirahma nyaeta naik turuna sora nalika hideup macakeun warta. Tawa biasa oge disebut lentong. Lentong anu digunakeun kudu lentong Sunda. Tah eta lentong. Pamirsa, dina danget ayeuna simkuring baris medar perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa patepang deui sareng simkuring pun Hin Wahidah. Tah eta lentong. Lentong Sunda. Salajengna aya wirasa. Wirasa teh nyaeta hideup kudu bisa neuleuman eusi warta sangkan kaharti maksudna. Nepi ka rarasaan dina eusi warta bisa karasa ku hideup. Nu akhirna rarasaan hideup bisa katepikeun oge ka pamirsa. Tina hasil neuleuman rarasaan ieu hideup kudu bisa ngaluarkeun pasemon atawa ekspresi anu hade luyu jeung maksud eusi warta. Contohna warta pikas sedihun kudu karasa sedihna sarta kudu dikaluarkeun dina ekspresi wajah ye pasemon beungeut. Pameun teu anu sedihna mana tingalikeun dina kamera. Eta poin penilaian. Nu terakhir nu kalima bahan ajenna nyaeta hasil video, editan hideup, bridging, tampilan, pameun teu sadayana eta bakal janten bahan ajen. Hasil videona dipeunteunnya. Tah, kitu eta ngeunaan teknis penugasan maca warta. Sakitu ti Ibu, hatur nuhun kana perhatosanana. Hurip Sunda.